anu maut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah anu maut. Nah tah kumaha. Nya kapan innalillahi teh hayang wih ka Allah. Kumaha? Ari alhamdulillah sadaya puji kagungan saha. Allah. Tuh lamun urang teu alhamdulillah manusia alhamdulillah. Assalamualaikum. Sadayana baraya sumpinde di channel Saung Antra Kusuma. Alhamdulillah ayeuna urang tos sasaranan pingpingan Bumi Abah Samsudin. Anjeunna teh tiasa ka carioskeun sesepuh pangintennya. Asli di Cipeundeuy. Tah, anu janten abdi menarik teh sakaemut abdi sakaterang abdi teh Cipeundeuy mah anu janten ikonik teh koan saurna teh. Lagi pamibade ka Cipeundeuy mah teu oleh ieu teh janten tanda teh koan cenah geunya. Cakan bumi di mana Cipeundeuy? Paling mah Cipeundeuy eta caket koan tah. Tah eta komik koan teh emang tika punggulna aya terus aya gitu. Terus aya. Wah abi nuju sakola ge terus agung. Namun di payun mah eta teh aya tangkal kawung. Janten eta mah ngabeuli tangkal kawung. Kawungna teu aya jeug we koang gitu. Di ngumpulkeun. Da eta mah gorobong tengahna. Tengahna mah Si koang eta teh. Mun alapar gitu. Janten eta mah nya jelas kumaha hanya tilas kawung di payun. kawung Tangkal kawung ya. Jantan kagencet jadi enggak iya di payun paling hidupna teh teu paling hidupna. Yuswana teh 100 tahun teh koang. Wah, teman dukanya rupin kana 100 tahun ya. Muda nuju ieu mah aki ieu gitu aja tuh. Kantos aya nu bade nuar atau nepi kumaha kantos teh. Kantos di payun nya teu nu cuman teu kuang teh wantuna namun teurupna. Anu balik kidu di tua itu teh ngan saminggo tiluanana we CF Nuarna nya. oh ngantur Nuarna sanes tanggal Itu esa kiranya ari carita iya mati nya paling dia mah da ayeuna we sok rajin namun cara kana nyawa ieu mah di dieu mah. Di payun nyet mobil seberhiji aku berangkat handap terus sport tapi kurieu na itu daya anu luka gitu sampai sudah itu dan nguping teh cenah kapungkur mah pamilawati maghrib teh segan kan aku kalinya teh cenah emang payun mah emang sok seueur kajaturan tapi kumaha di teh payun mah so kumanya seperti onom gitu. onom teh nya seperti ngarupikeun jalmi. Ayo nama wah terus bebas teh urang kali ge hanapun koang nya ieu seiring zaman pangintennya mah ari ti payun mah jalmi teh sieun nya ku jurig teh kitu benten ari ayeuna mah di pilarian jurig teh di tekanan benten sareng di pilarian ya. ayeuna mah di pilarian ya tangkal nangka manalika kareureut Ela kanggo nomor oke anjir. kalau diturutan yang bahaya Anggeran bahaya kali. bentena gitu. Ayeuna di payun mah sieun ari ayeuna mah sengaja diwawuhan. Aduh matak ayeuna mah jalmi teh jika jurig we jurig sieun ku jalmi mah benten teh payun mah jalmi sieun ku jurig gitu. tapi memang panginten aya sasakala nanti kapungkur Ari cuma ka impen hungku da ari anu ngimpen mah sadene ge memang eta teh karaton jadi gitu. Tapi da kumaha nya
sampai ya mentang gitu kira ya masa abi gitu nah ada mal bumi didinya gitu tadi nama boraya bumi itu tangan didinya mati payun aya nyunkeun nomor kepenak-penak tilebok korok kalimun begitu kana nomor Alimun ali alungkeun nya tes nyampak di lebok ka di kumaha sahana teh anu nyungkeun nomorna da aya nu ngalangkah di dieu mah dugi kalebok gede salangkah bukan jin aja konten Iprit bukan jin iprit itu di dia mah dan aya kaahingan nanti gitu dan nu terang-terang wae mah rasa kali moyang dirinya tadi na kita cakap cium rasa rajin gitu kawenehannya ya pokoknya nan cenah gitu nu beda awi mah teu acan gitu nanti payung nujulin gitu nujulin payung iya cak nuduhkeun awi ngan anjing teu ieu kita awi mah hayang saya cicing deh bro itu di buminya ulah pedih cing deh yang ulah pedih komo nya tatangginya tetanggi tadi payung kata tangga mere guru nanti itu kudu minta malah masihannya tah masih ngapun anak geuning masihan gede kieu zaman Pak Soekarno nya 24 karat bisa misalnya dia tapi Mas tetawis nya cariosna mah kana abi kumaha setengah-setengah kieu jeung beunana karena ya kan itu tawarkeun jeung teh ka toko kunci kenging di mana di dia kenging sami sareng teh kanal kumaha Pak Soekarno nuju kieu nya nyanak teh tongkatnya nya sekarang Soekarno 24 karat tak ieu mah jacana atau bagi-bagi ya kene gitu nanti pasti ini ke toko alah cina mau ke artosan wah ada pokoknya ampun misalnya gini atau saya masuk kuliah paling penulisan kayaknya sih artos amin kan langsung kuliah kan bang kalau itu ya kene itu bareng we kene namun abi tidak mana teh kirang 100% nama kira menjadi yakin mual hancur lamun ayeuna cing teh bener-bener nyoho ka beuh kunaon masih lagi 3 Garut tapi dia mendetek aja kunaon herap teh ai raksa teh apa ya anjay raksa asemna Jawa sum Jawa teman rujak tak herang sepertos cai atah Asam ningrat. oh iya asam ningrat Asam ningrat. dan TDP nyoba WCF terus hancur sedeuna hancur ya lebar Mas iya kumaha koneng gaduh belum teras eta kawitna mendakna kumaha teh ceritana cerita nama teh ada micin di micin menak itu aya non ada sasa itu aya kalau itu gitu eta mah entos milikna apa sebenarnya itu mah dengan dikemudian menuju kapal ieu papangitan balaya teh hoyong ibaratna mah hoyong terang sareng tim ti saung Antraposuma teh ku ayana ngobrol sareng para sepuh teh tujuan utamina papangitan sanes bari naung ti tahayul segala macam tapi intina mah kebudayaan Sunda teh hoyong dilestarikeun kitu bah perkawis urang ngobrol sareng sepuh anu ayeuna tos langki katinggal anu malihan mah kasok terkesan urang kali teh anu ngajauhan ka sepuh teh kitu Pak kan ayeuna mah sakedikna tos kaboker dina Quran janten teu sapertos dipayu emang kaboker upami ayeuna ningan saum dua dinten dua wengi an lebetna ayeuna mah nan istijad istijraj ya ayeuna istijraj ari arisa dinten sange mah henteu dugi ka 40 dinten dinten naon-naon gitu ari ayeuna mah kaparenak janten teu ieu mah teu sapertos dipayun lah ayeuna mah janten sakdik kitu kabuka gitu
Itu payun mah wah dina ieu oge apa nanti payun mah taraweh oge tati dinya ayeuna mah wah mana we supirna nu gancang pinuh nu keleno mah sakedik lami teuing karena seletik dicokot tapi dari taraweh teh bisa bertaraweh salat tenang kedahna mah dia mah wah saayat 3 ayat sifat anu saayat mah Iya, supirna jeung ieu mah nya ganyeng itu janten ayeuna mah masjid deh. Garitu tapi lebetna berdua tilu Masjid Pak Ageng pamewah-mewah ayeuna mah nya. tah kitu. pasti eueuh Nya aya jerona kosong, aya kapungkur mah. Ajuk, sebetulnya banget kapungkur mah. Ajuk tapi penuh. Padet. Ada ayeuna mah aduh seueur jalmi kalah kateu aya. masjid kegedean teh jelema apa tapi masjidnya kosong. Janten ayeuna mah masih keneh rame keneh kana terbang daripada ka masjid. Tapi alhamdulillah bisa gitu ge. Keresakeun ku Gusti keun da ari saur beh ditigirian ke lamun datang ka ladus ge masjid geus arep-arep. Kebarukannya harus kakalenga namanya tanda-tanda teh. Jadi kan di masjid mah susah, bingung, bunga kedah dicanak lagi ke masjid. Sebab didinya harus dijelaskan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas eta matak masjidnya aya namun dicirian ku baana. Gitu. Benten jarang ngerti payung. Ayo dodak aya nama bingung teh lompatna kanu alkoholnya. Hanya nu maot cenah ka masjid, bade nikah cenah ka masjid, susah ka masjid, bunga ka masjid. Kan ayeuna mah susah teh sanes ka masjid kana botol. Eta. Anu teh ku botol. Galon. Galon. Kana AO. Tapi saya kene masih kene kana AO mah. Tidak abi mah tahu anu parah mah dia mah tadi mulang kali tadi sepuh tadi santri tadi kiai tadi para ajengan tahu eta nu parah mah aduh Ulang tamasan apa anu tilebat kaluarna nyingsinan batur nipu batur ngabohongan batur tak eta nu aing nu bahaya mah nya bahaya tak eta mah moal hanyat ti neraka seneng-seneng gitu mah tah nu mah wi eta mah geuning da biasa ditobatannya tapi eta kan diangge seneng-seneng tak eta nu hariwang mah eta we munafik teh nya bahnya nya da munafikin teh cenah Aduh, eta mah tapi teu sadaya jalmi teu. Sedangkan bohong eta teh terkadang jadi kapakaian sehari-harinya. Ta eta. Yang enteng gitu, Bang. Mau tadinya segala lakukan ke urang teh ayeuna teh. Keur takon. Takonan teh merenjang jawaban ke teh kiai teh. Sanes ke pas dikubur Bang ditakon teh. Kubur. Contohna kiai na urang keur ditakon, ngomongkeun batur, nipu batur. Wah, kumaha deui. Ke ditulis usaha Roki jeung Ati. Kesa pada maot terus di dieu pasrahkeun. Malaikat anjeun nang hari. Tah ieu ngaran anu bin anu. Cekel. Tah can apa ieu soalna meureun. Ku malaikat Ajrail. Karelak kemudian maut. Tah tos maut teh urang nuju di ieu teh munten di naon di masjid mah. Sanes di masjid di salatkeun heula nya, disalatkeun heula nya. Dari anu maut mah bisa salat. Salatkeun ya. Disalatkeun ku urang. Tah si anu eta teh tos dipasikeun ka malaikat. Mungkar nakir sadatanana. Tidak, rahasia meren nugi itu dipasihkeun. Kedah di ieu deui kan ieu mungkin ditutup di alam kubur mah. Ngajawab saha? Asa bingung.
abhamu anggota urang ngajawab socana cepilna pananganana sampeana ya bakal ngajawab bisa hujah ka mana malah bohongnya dah tulisanana terus dipasrahkeun harus bisa sih jadi lain ke ditanya jadi ayeuna keur ditanya jang bawaeun maot mata Allah moal ngaganyar angin ku dirina kami moal nyiksa angin ku ahlakna Allah mah Rahman Rahimnya kasesahaun ngan kade ye kuringnya yagikeun dua tempat lain jang kiai lain jang haji mah jang nu iman nu bakal asup mah tuh iman jeung teuing kiai ge ari hiteup mah peunpeunan ada bau iya nya ayeun teuing tina bol hayam ari nok pacokon nah salah teuing ya abi mah kitu tapi dongengnya dongeng kadang itu teh ilmu seperti itu di sekolahan mah tak acan dugi itu gitu teh justru ku ayeuna urang teh sama ngobrol jeung kolot kapanggihna mah ulah ayeuna teh wah ieu mah dongeng ngan urang bener sok ari ngaos Quran teh biasanya kita pegahan ayeuna ngaos kitab teh biasa sok aya di pepegahan tapi ngaos diri saha guru saya guru takdinya dan kari orang naros di kana kita terus gini oh itu carosan para ulia bernabi wajib kurang turutkan ya dan orang kudu nurut teh kadinya wajib nu pentingna ulah lepas orang ti hukum syara segitu kakarek meureunnan jami mah meureun itu nawaluya nya lamun urang nampak hukum syara tubuh iya nama we kajami mah ulah rasa maneh gitu begitu biasa dan dirinya terus kieu contoh ari gogo benernya anu dinajiskeun itu gogo kata Nabi badul eta gogo upami urang antal bade anak tepan kan hari nah itu satu bagusna bagus congor sok basi kan basi upami antal ka urang kumaha bade anak tepan belah di kumaha ada satu isyarat tah apa teh satu seru tuh apa kan ya seru tuh kenal Pak apa teh diwasuh ku 7 kali nyangetan namanya orang biasa guys dibersihan biasa netepan cing lamun lamai urang nganyerikeun hiji jelema biasa disartu ayeuna biasa ya biasa mah teu tiasa namawi bapak geus anjing sareng bahan urang teh masih keneh najis bahan urang jeung anjing teh namun nganyerikan jelema nah iya namawi wayahna namawi para guru mah gitunya para kiai ini sieun terawasun manahna namawi aya we ngaos muwarik muwarik naon eta ngapanan nganatikeun diri sendiri kasaluhurun gedas kumaha kasanapin gedas kumaha dari sama gedas kumaha an ajen hormat ngahormat sanes teh sareng ngahormat pribadi sebagai muwari kesimpulan apa gitu hayang dihormati ku batu kudu bisa menghormati batur gitu ya banyak dan upami urang ka batur kitu mah betul bujang-bujang sanes dari nage si bohongan punya lira bawa dihormat contoh seperti abi kan ditiasa kedahna malam-malam kamu seperti senuju menempel ya abi tiasa aya ada kaituna kesrah abedan Nabi benar kemarin hari abi kieu wah
Menglalaunan tapi dorakeun mah anger we tulis geuning ku Allah. Mending tarik ka denge ka langit katujuh yang selalu bebas. Abi mah Cipeuneuh lebat desa Makarokoita. oh lebat desa Makarokoita. Ai mana teh desa itu Darawati. Oh. Abang mun anak Drawat. Oh. Lebarnya babarasan eta panginan banyak. Mohon tubuh we ieu Tunggu tubuh. eta. Tunggu. Eta no cek tadi saya di dinya. Oh, iya. Itu Pemancar etanya. Pemancar. Nah nyata kitu ini ge da naon sakola henteu. Naos henteu. Tapi abi diperiyogikeun ku tokoh-tokoh ada aya kesulitan teu boleh ngabusur abi jadi bingung abi teh. 12 Cipeuneuh teh tokoh. Tapi gusur deui naon da ngaos teu tiasa bingung. Sakolah henteu itu dugi ka kelas 2 ge bedegong eta. Ulang udah kau. Kapukul memang sakola teh nya sauna tina sasah cenanya banyak. Wah aduh. Nuju tamal rancingan teh tamal 2 3 kolor teh. Upami asbak digantungkeun talian ka dieu keun kana kapengkerkeun. Teu aya grip ku paku. Eta mah aya buku dugi ka kelas 2 da buku we. Ge disimpen teh dina patuangan. Ya di dieu di pengkertas galing buku hiji teh. berarti geus aya tiba heulan nya. Buku telepon ini. Buku hiji Kan sakalana mah dia. tiba heulan. Sugan teh Teu aya ayeuna mah make jeung di sepatu. Daya senal-senal acan wah jarek berani kumaha panepak sampean teh. Jarek berani. Dikerasakeun. Tapi di balik teh eta nya pemahaman wawasan sareng adab teh langkung ti barudak ayeuna justru nya. Langkung ti payeun mah teu aya anu ka ibu guru. Upami euy aya ibu guru ti payeun ngiclik we. Adab teh adab Jadi kajian. kadodongkoan ayeuna mah gibah. Aduh. Teh sarupan. Aduh kali ayeuna mah nyetak itu jadi. Naon tabah Tapi ka pinter lepat mah pinter penuh ayeuna. lepat naon tabah nah dina pola ngadidikna atau napi dina memang urang kalihna tos bantang ulun di payung mah. Hari nu ngadidik mah sae yang marurang kali ayeuna mah janten di menanana ku susu sapi. Iya lah. Janten kelas kebo di kieu-kieu. Sato Puntennya ya mah. Tah saur sepuh itu. Ada jaga tinggal itu lain itu. Jelema juga muning. Wah, nomok jeung juga muning. La ilaha illallah ke kalaman cenah kumaha. Nah kumaha? Nya abi tinggal cangcut teh na TV abi ge betah. Barawak. Tah aya gitu. Iya. Oh bener mending ge dibunian teh ku buntut teh tenang. Iya, Aduh nya cariosan. Nah nanti pagi gitu. Matak cenah maneh kudu diajar napak sancang ngaji halimunan. Wah teu mau katampo ku jelema moal wau lain kitu ari halimunan. Maneh teh kudu gede ka nyaho tapi sia maneh ulah tembong cenah. Ka nyaho teh kitu jadi Sumputkeun gitu. Iya halimunan teh kitu. Napak sancang bah kumaha masih tincak unggal itu kan ditincak terus buka beki maneh we teu beki mah ulah da ngajak kami lincak urang kudu alhamdulillah itu ka Kangjeng Rasul gitu. Nabi lebat ka ditu tadi ya emut-emutnya di Islam jeung teulineuk rezekina hiji sareng hiji jadi 2 bisa ngaji bisa ngadoa urang boga berkat. Barokahna Bisa ngaji mau berkat tah gitu. Hiji tambah hiji jadi 2. Bisa ngaji bisa ngadoa. Bisa ngaji bisa doa. 2 sareng 2 jadi opat. Bisa ngaji mawa berkat. Tah di Islam gitu. Bener. Lindung Bener bisa ngaji mau berkat. berkatnya Alus. ayeuna ngaos jadi Firaun.
ngaroseuna jadi Firaun, naon jadi Firaun kapipir teu naon-naon. Firaun KPP teh naon. Aya nu ngaos eunanya dina ieu. Seperti malam minggu mas kuping halus jadi sireum. Jadi ngaraos jadi sireum. Di sisi bari peureum. Nerangkeun mah. Mata kayak apa? Gua ngaos teh. Teuing anger. Laku beureunan. Laku nya jangan ayo we eta. Nah, nyata jadi sireum gitu. Jadi di sisi bari peureum nya randeng ngadah deui nya moal meunang atuh. Ilmu. Tapi lamun diniatan niat abi kemarin dia ingat abi merendam nyilangkeun dosa gede mangsing leutik, dosa leutik mangsing leungit, kadana kitu. Sok hayang rebo ku ganjaran, ku barokah, kiceupna, lengkahna, renghapna diganjar ku Allah. Nah, urang deuk menuju kana ridho Allah. Ya berangkat balem, wih balem na Allah bodoh, tuliskeun ayo. Ngaji geto kapanggih teh nu koret mungkin koret, nu kumat mungkin kumat. Bingung. Ari Kangjeng Nabi mah dicap. Saur Allah man khatamin nabiyina kang jadi perkasan para nabi kabeh dicap kami cenah anjeun ku kami. Kusaha kusahadat asyhadu alla ilaha illallah gusti nabi perintah Allah. Masadan Muhammad gusti nabi utusan Allah. Ai urang kucapna bingung cap jahe meregehe semerengkel. Di mana aya rezeki barokah. Seueur rezeki teh lain sesa teneun kudu hayang boga sesa mere. Jadi salah sesa neun mah. Hemat teh salah ya banyak. Salah. Berarti orang teh baheula teh sakola teh loba kamu bodoh. Jadi hayang mere we gitu. Kan didinya walaya duta mah miskin mah kudu yatim piatu fakir kan hak saha tuh. Hak urang. Urang baca. Ai urang kan hayang di meureun kumanya. Aceluk we kalung-alung ka ponjara ka bararea. Kangjeng Rasul aya henteu gagah ka Sidina Ali. Beunghar ka Nabi Sulaiman, sabar ka Nabi Ayub, Kangjeng Nabi kaceluk. Nukut yatim jeung fakir teh. Kan urang mah karek bisa kulhu dua ge sholawat tilu masak melak cangkeng masyaallah. Rasa pang solehna ditu. Rasa pang solehna. Padahal neun ridona ge masih salah. Alhamdulillah tabalaya saudara ilmu nu biasa kaangge di kehidupan urang sapopoe itu tah. Ya alhamdulillah orang tuh bogo-bogolan meripu. Matak saeur pun aki den. Maneh ulah garing bewir. Bahlamot bagus jenis ieu. Gerak tangan tapak sireum dina batu, gerak tangan tapak ngojai meuli dina leuwih. Jeung ulah garing bewir, lamot garing bewir bagus sia. Padahal mah eta mah paribahasanya banyak. Bahasa si horeng. Nanda. Gerak tangan tapak sireum dina batu teh lamun maka panggih. Kurang mah tapi ku sireum deui nya. Pasti bakal kapanggih. Ayeuna tapak mojaina meri da moal kapanggih lamun teu kumeri. Tah ieu ge urang hirup teangan diri urang nu bakal nyiksa. Nu bakal ngaganjar nu mana kali kitu. Ari garing bibir nu mana? Rajin teh inget kanu kawasa. Ari nyari huntau, jadi beteung. Ai boga duit mah boborah inget kan bogana nya. Tapi pun denda. Leras. Nu cilaka tuh. Iya. Wan alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Untuk kumaha ari anu maot innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah nu maot. Nah tah kumaha. Nya kapan innalillahi teh hayang wih ka Allah. Kumaha? Ari alhamdulillah sadaya puji kagungan saha? Allah. Tuh lamun urang teu alhamdulillah manusia alhamdulillah teh merecik Allah tuh. Diuihkeun we nya. Kapan alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Cepet alhamdulillah.
Olah lamun kudu teu ngarti paling gitu. Karena sih ngadoakeun ulah gitu. Iya. Terus. Karena mun abdi misalkan tetangga maot. Alhamdulillah. Mun ditampilin banyak. Tampil. Lain tampilin siap di padolan doakeun sih. Kapan bismillah kalawan nyebat jenengan Allah. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Ari ulah alhamdulillah mana? Cek coharna ieu kasar anu deuk tes. Biasa. Kan alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Atuh ulah alhamdulillah mah heuh paingan sia renges. Asa gagah. Ning eta paeh mun ngahalangan nya. Jadi sami alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Jadinya gitu. Tak aya naon mau teh ulah ieu alhamdulillah gitu nya. Alhamdulillah. Tapi kudu apal heula diajak ieu lah kudu apal mah. Ulah Teu apal tampilin kan. teu apal bakal nampilin ngan keur urang balikeun. Ieu mah keur diri sendiri, intinya ngarah ka penak elmuna. Terus. Keun heula batur mah mampu berenang. Pasikeun teu mampu nggak bisa ninggang gitu mah. Nah, seperti para kaul ulama diulang. Moga-moga yang berenang nyata beresnya berenang. Moga-moga ieu urang alam sadayana teh sim kuring bade syukuran ka Allah. Gaduh nikmat agung. Mudah-mudahan abi sing aya gerak dina sisi Allah. Tuh kaul ulama mah lain ayeuna panjang umurna gede dorakana tuh kan ari ulama yang dijajabkeun teh moga-moga sing panjang umurna gede rezekina mun bisa Iya. mata urang mun boga rezeki gede kuduna mah Gusti ieu teh rezeki teh nomplok eta lain panyungkun kedahna mah kitu kedah nangis. Ya mau atuh mun rezeki gede teh nyaho isuk budak kageleng mobil penceri. Saya apa rezeki teh nya anu kitu. Kan sakedik Gusti. Ridho Gusti atuh mudah-mudahan sing manfaat mun teh materi doa ayeuna keneh ge wios bade leungit teh. Kadahna mah kitu nya Mas. lamun urang Eta rasa syukur anu bener nya gaduhna. Eta syukur nikmat. Eta anu mina syukur salah. Amin. Terus Amin. di najara urang ulah salah. Mugi Gusti ieu abdi rek ngadongkapan atanapi ngajarohan ka ieu pamaten masahar. makam nya be. Muga ieu ilmu Gusti anu dibebankeun kana dijarahan ku abdi muga we ilmu Gusti teh sing nyepret ka abdi sapertos anu dijarahan ku abdi kedahan. Kitu. Sanes nungkeun nya. Sanes ieu mah muga Gusti abdi kamari dagang cilok teh payu 5 anu segane 20 teulah kitu. Saudara-saudara tah anu dikenakeun ku musyrik. Tah janten balbatna teh musyrik kitu maksudna. Jadi ulah kap salah. Kaprah nya. Da seseuna malingan jarah-jarah teh nyuhungkeun nya banyak lain ngadoakeun nya Pak. Jauh-jauh Anjeunana jagakeun alam kuburna, dihampura dosana, ditetepkeun iman dosana, itu sing adina ridho. Sugane urang kacepretan ku Gusti anu sapertos dijarahan ku abdi. Udahna mah eta. Bahan tapakur paling teh mah. Tah urang teh bakal kieu. Pakna urang jarah teh bakal kieu. Pitek tanggo walang daga oge bakal maot gitu. Ngan lamun hoyong ngaraoskeun banding nikmatna surga jeung nikmat dunya telah terang. Jadi sudah. Terus ya tuh Pak. Iya balaya pasti penasaran Pak. Balaya pasti penasaran ya. Nikmatna surga, nikmatna alam dunia. Patabi. Naon sababna? Sok we. Kapalo untuk ageun. Suruh kurang anclomkeun. Dina anclom bieu kecelakna sabari hiji. Dina sieuna 3 kecelak. Tuh nikmatna teh nya mah 3 kecelakeun.
nikmatna surga masa balong cirina mah gitu nampo akhirat mah nikmatna ibaratna mah ibaratna dipikeun da sok ngecelaknya sabari tuh lila hiji gitu nikmatna teh di dunia mah sakecak eta nikmatna surga mah sakieu banding-banding. Tapi kadang bah eta teh orang teh apa nikmat surga teh lebih gede, tapi kadang-kadang teh sok terlena nya sok serap gitu ku nikmat dunia gitu bah. Kapan nikmat dunia mah gitu seperti istri. Abah geus sekolah ningali bujur gede mural kana Quran bareng. Lah ieu. Geus bedegul ting. Bedegul ting tapi da pikir lagi. Pada ayeuna kieu aya katerangan ani kae bisunati pamaya mah bisunati. Oh, da cenah teu wajib dina sunat kawin ge nya. Andauhan dinya aya. Pangkihu mah atau balakung. Pek atuh menaraki kira boga majikan, kira boga salaki. Kan di dinya aya. Pedah sunat hiji wajib. 2 sunat, 3 cukup, 4 sugama. Oh, mun bisa tuh bisa mah aduh hiji ulah lalawa dengan dakwah. Iya. Namun ku keterangan jelas-jelas nak lubangannya ada isi nabi nyariskeun kamu murangkali teu keresa bojo teu keresa lain teu keresa encan keresa kaburu urang nari urang mah tanggung jawab. Tanggung jawab gede kan abi mah dipayun ya abah kusepuh teu dijajakeun tah bukna salamar getihna satetes amakanana sademi keun beuting nama cenah ku abi tarangna pangesiankeun ku ilmu panemu jampe pamake sadat teu sampurna dititipkeun ari ayeuna barudak ngaji ge kumaha barudak ge dijerungkeun tara naon tara lamun ngadakwang ge di akhirat ieu barangkali bakal ngadakwah nyenak Gusti ke olari bapak abdi indung abdi ka surga ka neraka sugan ku indung abdi bapak abdi beres sarung lain titah salah tuh sare tidak gini-gini tak bentenna dapat tebih Enteng bangganya banyak urang teh kabangun keluarga geuningan bah mun emat ka dieu mah tah di dinya urang naon disebat anu tadi teh naon disebutna teh perang syahid. Eta perang syahid tong jeung batur jeung budak ge jeung pamajikan alah. Jihad ya banyak. Jihad mah. Ieu mah lain jihad merangan batur ngabom batur manu keur dagang di bom pae. Nyar-nyar pidolakaeun. keur dagang semua Lain moro jihad nya kitu mah pidolakaeun banyak. Seueur pisan anu tiasa di emut ku urang sadayana tinu cariosan urang nembe. Amin. Mudah-mudahan cing seueur manfaatna kanu nonton ka para kanca balaya saung Antraposuma ieu bah channel teh bah namina teh. Mudah-mudahan nyukeun pidoana sareng hati Abah ieu. Amin. Channel cing ngaku berkembang cing aya manfaatna kanggo sadaya sareng cing katangkap kana wawasanana atanapi Amin. ilmu anu ku Abah terus disaurkeun. Amin. Abah cing sehat utawi Amin. keluarga sadayana cing sarehat. Amin. Mun panginten cekap sakitu wae di pidangan anu disagekeun ayeuna di program acara ngadownload itu mah namina teh kan ngadengkeun dongeng kolot gitu cenah Abah. Seneng manco dina ieu acara disungkeun subscribe, like, share and comment. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.